kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos melem daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cakang jeung Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Kaopat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai munnya ge maca kitab ieu tah baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus. Nah jadi urang ulah sadaja di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalamatkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim kiai bae di kitu. Isya aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia meujeuhna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Geus sia goblok, kiai leuwih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh
kadele masyarakat hayang ngarokok kajenting nyana teu ngarokok-rokokna dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese. Ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja orang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ke kos gitu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ada yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri orang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu nu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus mun aya we ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus nggak sakitu tak pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe bagumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol basor basol ro basol panjana cadel jadi basol ye ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin Imamul A'zam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ana wae sa RT urang jadi takeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna
jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar di beat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek ditukja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daging maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, dan diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing terjadi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari.
musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi Masya Allah, ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula masuk mutalaah, mujizat pohara geus karasa ku ari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ti wetan. Atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan. Atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah ya tilu aya opatna ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jeung ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek brus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek brus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak-cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan di Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurunge winara. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkan kunyana anjela. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjela. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah. Oh ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai di bisana. Tok sama kos gitu mah. Sia aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu ngaji. Aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mun galede mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang ku aing dibere kitabna baca ku sia.
iya itu bisa cenah macana emang siapa ciri neraka tuh bisa maca kitab ya anu ahli sorga mah bisa maca kitab waduh cak meri maji makan yang henteu henteu ge pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeuna teh ya tuh aja nih bibisan aing terus itu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah ya surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan nu kitu mah mejeuna pajar baik bener bae sombong lah tangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikana kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus ieu mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng hukum aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek jana isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nyana goblok taji pendi blon orang ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir jah berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakit teh itu nyahoan korupsinya mah
sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana dek inteleka jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Haing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kadua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam horeng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda setika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman toh wow barulut tempat tadi di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti tah naon sih
maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkan deh ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ye kan hayang ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit teu sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milih nanti kudu keseluruhan
negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat aya baiatu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih segala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos kitu namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu geus kitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang ayo aya urang pasar Kemis aya sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kuku mah ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato wow arosy wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya arosy wal murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka nyana tas dibere motor mio
cekal huluna siang ngomong goblok iya ngomong itu bareres kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar kayak nanaon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi, yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpul untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sihatus syuhud, sifatus syuhud, kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona ka aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin.
kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun korni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat, tas sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep biasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu suka mah meunang bae, anu mengredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa ka janama. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah.